Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirang kalhur ada alhurkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiakeun ka karsana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 37. Jalan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab. Ulah ngarejengan anjeun man kajalma layan haduka nu teu ngahudangkeun ka anjeun atanapi nu teu ngageuingkeun ka anjeun naon haluhu tingkahna man wala yadulluka jeung teu nuduhkeun ka anjeun alallahi ka Gusti Allah naon maqaluhu ucapan itu man. Ye hikmah anu ka 44. Yen Kiai Musannif nyaeta Syekh Ibnu Athaillah sasawuran mamatahan ka santrina ari anu henteu termasuk santrina mah moal dipapatahan ku kitab ieu teh. Kumaha ukuran atawa ciri-cirina santri Syekh Ibnu Athaillah teh? Nyaeta jalma-jalma anu ngagaduhan cita-cita hoyong wusul, hoyong nepi ibadahna ka Gusti Allah. Jadi neangan ilmuna oge neangan anu matak nepi ka Gusti Allah. Tah eta tandana santri Syekh Ibnu Athaillah. Aya eta oge nu neangan ilmu mah ngan ilmu anu teu matak nepi ka Allah seseueurna mah kitu. Neangan ilmu anu matak luhur pangkat geuningannya. Neangan ilmu anu matak luhur darajat. Neangan ilmu anu matak jembar kahamun ku harta. Neangan ilmu supaya berkilat berpangkat teh geuningan.
matak neangan ilmu hikmat kadituna teh ngahikmat we gitu. Tapi lain hikam. Pan ari hikama pan jamak tina hikamun, pirang-pirang hikmah. Yang hikam maupan usina naon ilmu kama rifatan. Ya kitu deui ilmu tasawuf di jero nage katut ilmu katauhidan ngudag ridho na pangeran gitu. Besi kitab hikam. Sok sanajan urang oge misalkan ngaji kitab hikam tapi teu aya kahayang eta nepi jorojoy hatena teu aya kahayang hayang nepi ibadahna ka Allah. Teu matak jadi dandanan eta mah. Sok sanajan ngariung ngaji kitab hikam. Saukur jadi balaga we gitu. Singkade nya. Tah eta teh lain santri Ibnu Athaillah sok sanajan naon sok sanajan ngaos kitabna Syekh Ibnu Athaillah. Sanes eta tekan ini. Waalaikumsalam. Mangga calik-calik ajengan. Jadi ieu urang ngaji kitab Syekh Ibnu Athaillah teh kira-kira urang teh santri Ibnu Athaillah sanes ya. Tanyakeun we nya ka hate urang masing-masing. Kumaha nanyakeunna? Tanyakeun we ku diri urang ka hate urang gitu. Hate anjeun ngaji kitab ieu teh hayang ka mana ieu teh? Hayang naon ieu teh gitu. Hate teh panembalan, sok jujur hate mah. Man urang kadang-kadang teu nanya-nanya acan kana hate. Ieu urang arek ngaji kitab hikam teh tujuanna arek ka mana gitu. Pan kamari tos dibahasnya tujuan awalna urang teh tergantung kana mimitina. Antukna hasilna oge tergantung dina pas pertama urang pasejaan atanapi patujuan urang awalna. Matakan ieu hate berangkat di bumi masing-masing dugikeun ka majelis taklim, luruskeun niat sampurnakeun ikhtiar. Lamun bahasa ngaji teh mapan seueur pisan ngaji teh nya seueur gogodana gitu. Seueur hambatanana rumpil jalan ka Allah mah. Katanya pucuprak soledad kejebuh gitu bannya. Eta kana ngaji mah ko mau ngaji katauhidan sok rada eta teh geuning sok seueur hahalangna gitu. Tapi alhamdulillah ya urang ngariung di majelis ta'lim ieu teh urang teh mujahadah bahasa kitu nya mujahadah da memang ari ngarepkeun kahayang kana naon kana kahayang diri mah kana kahayang urang mendingan cicing di imah tapi dipaksakeun dipariuskeun gitu. Berjuang orang karena naon hanya satu tujuan nyaeta hoyong ngalap ilmu anu non tiasa ibadah wusul ka Gusti Allah. Tahdina ieu hikmah anu ka 44 la tashab ulah ngarejengan anjeun man kajalma la yanhaduka nu teu ngageingkeun ka anjeun nu teu ngahudangkeun ka anjeun naon haluhu tingkahna man kajalma layan haduka nu teu ngageingkeun nu teu ngahudangkeun haluhu tingkahna ulah nyobat cenah geuningan ulah nyobat anjeun ulah babarengan anjeun ulah ngarejeung diri anjeun jeung jalma-jalma anu laku lampahna henteu matak ngahudangkeun kana ibadah laku lampahna teu matak ngageingkeun kana hate sina naon sina nepi ka Gusti Allah teu matak ngajak eling ka Gusti Allah tah ulah rerejeungan sapertos kitu ieu saur Kiai Musonif
wala yaduluka jeung teu nuduhkeun ka anjeun Allahi ka Gusti Allah naon maqaluhu ucapan itu man. Jadi dina obrolan teh ngajak goplak we ka Allah, ngajak poho we ka Allah eta teh. Tah ulah ngarejengan jeung jalma saperti kitu. Caritaana teh anu teu matak nuduhkeun ka anjeun ka Gusti Allah. Boro-boro eta teh ngaguru sasobatanna oge ulah saur Kiai Musonif. Lamun ucapanana teu matak nuduhkeun kana nyaho, teu matak nuduhkeun kana kenal ka Gusti Allah. Kitu dawuhan Syekh Ibnu Athaillah teh. Jadi teangan atuh sobat atawa guru anu nuduhkeun ketika urang soca urang tiasa ningali teh, tiasa ningali kana rupa hate ngeblesat langsung ka Gusti Allah. Kitu teanganna. Ningali sesuatu, ningali hiji perkara ieu hate langsung ngeblesat oh keagungan Allah. Indirojlina eta perkara. Tah teangan mah jalmi-jalmi anu obrolanana anu matak ngahudangkeun hate urang naon dina jalur-jalur wusul ka Gusti Allah. Tah kitu neangan. Kudu jadi sobat atanapi kudu ngaguru anjeun ka eta jalma. Ieu papatah Kiai Musonif. Jadi anu teu matak nuduhkeun, misalkan teu matak nuduhkeun nyaho di Gusti Allah mah eta teh bahkan ngajak poho ka Allah mah eta urang dicarek pisan sosobatanna oge ku Musonif. Soca ningali teu matak bisa nuduhkeun nepi ka nyaho di Allah. Emang bisa nuduhkeun eta soca teh kana naon kana nyaho di Allah. Pan aya katerangannya kamari disebatkeun dala biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi. Tuh Allah teh nuduhkeun ku tapak damelna kamari kitunya. Di mana orang soca orang ningali sesuatu, ningali hiji perkara terus hate teh ieu ngabaca kana keagungan Allah, ieu urang soca tiasa ningali teh lain soca anu tiasa ningali, tapi Allah Subhanahu wa taala anu maparinan soca ka urang tur dipaparin tiasa ningali. Atuh jelas ditinggalikeun dipaparina teh ku Gusti Allah. Tah eta lain daek urang hayang ningali teras di lain bisa urang ieu soca urang tiasa ningali. Tak kedah nama kitu dituduhkeun ieu teh ku Allah kunaon nuduhkeunana Allah teh ku tapak damel anjeunna kitu. Soca urang ieu ningali diri urang we heula tingali diri urang pan ieu urang teh tapak damel Allah. Sing emot urang teh tapak damel Allah. Ieu teh aya ka dunya teh tapak damel Gusti Allah kitu. Ayeuna cenah pan ieu kuring mah tapak gawe indung bapak kuring gitu mah kitu nya. Kitu lin poleh. Oh cenah pan baheula pan ngapeuting ngagaweanana cenah kitu. Buat bulan madu pan baheula oge. Matak gubrag ka alam dunya teh. Ieu teh berarti ieu teh kuring teh tapak damel tapak gawe indung bapak kuring gitu. Eta teh sing kade sanes kitu patekadan mah. Lamun di bidang syariat, di bidang ta'alluq napan ari kudrat Allah di alam dunia ta'alluq karena sabab jeung syarat. Tapi ukuran hakikat dina hate dina patekadan urang ulah nekadkeun ieu urang bubrag ka alam dunia teh ieu teh ladang hinung bapa urang dina hate ruhani kudu nyaksi kana keagungan pangeran. Tah eta urang tiasa dugi ka Allah. Mun ditekadkeun dina hate ieu urang tapak damel ibu rama urang, maka urang kalebet kaum muhtajilah sing kade. Tuh geuning pira ge kitu cenah kitu. Sok sanajeuna sok padahal mah ieu patekadan kaum mu'tajilah teh subhanallah bahaya kacida. Ieu teh kufur mu'tajilah. Matakan karena urang teu ngaji, karena urang teu ngaji, karena sifat-sifat Allah
ngaji karena naon karena kamaripatan ka Allah sehari-hari urang dina patekadan anu salah oge sapertos naon sapertos kaum Mu'tazilah asa bener we sing kade lamun nekadkeun ieu hate urang bahwa urang teh dina hate ieu dina bab patekadan da ieu mah perkarana naon ngosok pikeun anu di jero bangsa kolbiah bangsa hate bangsa batin kadituna karasa jeung ngarasa gitu ngarasa urang teh digubrakkeun ka alam dunya teh eta teh kudrat sareng irodah Allah gitu tah eta teh lamun hate nekadkeun tapak gawe inung bapa urang tapak damal ibu rama urang tah kaya-kaya eta teh patekadan kaum Mu'tazilah sanes ahlu sunnah eta teh kumaha cenah definisi Mu'tazilah coba definisi Mu'tazilah kumaha inget keneh henteu tekan ngaji coba ngaji coba malam minggu patekadan Mu'tazilah gering ari patekadan kaum Mu'tazilah pakasaban lain menang Gusti Allah tuh tapak kasab bebas teu kacantelan ku sifat kudrat irodahna pangeran tuh eta Mu'tazilah jeung nekadkeun sakabeh ahli surga moal ningali zat Allah di surga eta patekadan kaum Mu'tazilah patekadan kaum Mu'tazilah teh ceuk manehna mah kasab teh teu aya ta'alluqna sareng Gusti Allah henteu aya gumantungna teu aya hubunganana sareng Gusti Allah jadi urang berangkat ka pasar berangkat ka sawah berangkat ka kantor berangkat misalkan muka pakna kasab urang nekadkeun ieu teh bisa urang ieu daek urang kitunya bisa urang diri kuring nu bisa diri kuring nu daek kasab tah eta teh kaya-kaya kaum Mu'tazilah kulantaran urang teh eta ikhtiar kuring cenah kitu anu antukna kaditu ketika hasil dina kasabna teh teu ngaku eta teh hasil naon tapak damal Gusti Allah ngaku eta teh hasil dina kasab teh teu aya hubunganana sareng Gusti Allah eta Mu'tazilah kitunya sing horeng cilaka anu patekadan kitu teh kulantaran urang mah heueuh nya teu loba anu teu nyaho sabenerna mah Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimah, Qadariyah, pula sifat pan loba teu nyaho eta sabab sehari-hari eta ti isuk tepikeun ka sore tepikeun ka peuting eta patekadan lain terkadang sanyana sadayana jalmi eta upami teu apal takrifna kaum anu menyimpang saperti kitu patekadan anu menyimpang sapertos kitu eta urang teh da asa iman we kitu isuk-isuk hudang misalkan sholat subuh we perkara sholat subuh dan misalkan ya jam 4 urang bisa hudang dina perkara eta gitu apa teu nyaho kana takrif Mu'tazilah teu nyaho kana takrif Jabariyah eta urang sok salah nekadkeun kumaha salah nekadkeunana hebatnya ke diri kuring ye kitu Pak naon sabab hebat batur masarare keneh kuring mah jam 4 geus bisa hudang tuh berarti dina hudangna bisa urang daek urang tah kaya eta teh saperti kaum Mu'tazilah abadi narakana teu salamet eta teh gitu lain eta teh lain patekadan Ahlus Sunnah wal Jamaah lain gitu kulantaran urang teu ngaji kulantaran seseurna teu ngaji bab patekadan ngaran-ngaran bab patekadan mah sing kade bab akidah bab keyakinan kadituna syaratna iman lamun salah nekadkeun beuh eta nya bahayanya matakan mudah-mudahan urang diistiqomahkeun ku Allah istiqomahkeun nyucuk galur sunnah-sunnahna
terus urang teh naon ditiasakeun sareng dikersakeun ngaos secarana kana ilmu kamarifatan. Tuh nya kaum Mu'tazilah makitu patekadanana jeung nekadkeun dina naon di sakabeh ahli surga engke di surga mual bisa ningali zat Allah. Cenah ka surga maka surga we mual papangih sareng zat Allah, mual bisa ningali zat Allah. Eta tah kaum Mu'tazilah patekadana. Kesimpulanana kaum Mu'tazilah, bisa urang berangkat daek kuring bisa kuring eta Mu'tazilah gitu. Antukna hasilna oge eta teh naon ladang putih, meureun we kuring teh giat, meureun we kuring teh dulupet nyawa jadi bebenangan loba. Nah, eta sing kade. Tuh kaum Mu'tazilah manekadkeun ke di surga moal bisa pendak sareng zat Allah. Tah lamun keur urang ye dedeketan di alam dunia, dedeketan di alam dunia di mana urang keur di dunia, di mana keur meunang nikmat teu ningali ieu hate teh eta nikmat teh dipaparinan ku Gusti Allah. Tuh kaya eta teh urang kaum Mu'tazilah. Atawa teu ngarasa eta teh tapak damel Allah, atawa teu ningali eta teh kana af'alna Allah, teu ningali kana asar af'al tapak damel Allah, eta kan teu ningali kana sifat-sifat Allah di pas urang teh meunang nikmat. Hate teu ngablesat, oh ieu teh nikmat ti Allah taala, oh ieu teh tapak damel Allah taala. Berarti hate lamun patekadan kitu berarti kaya kaum Mu'tazilah. Tadi misalkan kengeng atos 100.000 misalkan sonten dina hate teu nekadkeun eta nu 100.000 teh eta rizki paparinan Gusti Allah, eta dina hate kalahkan nekadkeun meureun we ieu teh kuring ti isuk tepikeun ka sore giatna luar biasa dina kerja sehingga ngahasilkeun duit 100.000. Tah eta patekadan sing kade salah, eta patekadan kaum Mu'tazilah. Teu bisa ieu hate manggihkeun kana afal Allah, teu bisa ieu hate teu manggihkeun kana sifat-sifat Gusti Allah. Pan ieu teh ieu urang ngariung di dieu teh aya sifat Allah taala indiroz di pada masing-masing urang. Naon indiroz Allah dina sifat Allah, kudrat sareng iradah zat Allah ieu teh aya nembrak dina wengi ieu. Urang ieu moal puasa lamun teu dikawasakeun ku Allah berangkat di bumi ka majelis taklim eta teu dikuatkeun ku Allah. Terus urang teh moal daek misalkan lamun teu didaekeun naon berangkat ka majelis taklim pami teu dikersakeun ku Gusti Allah, tah eta sifat iradah. Matakan dina hate teh langsung ngajawab ya Qadir ya Murid, hei zat anu ngersakeun diri abdi, hei zat anu ngawasakeun diri abdi, tiasa ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di majelis taklim tajalid gitu. Jadi hate nyaksi kana keagungan Allah, tah eta anu salamet. Tapi lamun misalkan hate teu nyaksi kana keagungan Allah, misalkan ieu urang teh keur bisa teu dibisakeun, teu aya hubunganana jeung bisa dibisakeun ku Gusti Allah, bisa kuring, pinter kuring, tah eta kaya saperti kaum Mu'tazilah. Moal salamet nya. Matakan aya namanya Mang Jana beresan sakedik-sakediknya patekadan urang sing kade beresan. Misalkan enjing urang tetiasa berangkat kana kasab tekadkeun ieu hate nun Gusti hatur nuhun dina enjing ieu abdi dipaparinan naon yuswa ku salira Gusti, dipaparinan kasehatan ku salira Gusti, sareng abdi teh didaekeun dihoyongkeun kasab ku salira Gusti. Jadi hayang teh lain urang eta teh, tapi urang mah dipaparinan hoyong ku Gusti Allah. Tah tekadkeun kitu. Mata kieu urang teh ka dunya teh berarti tapak damel Gusti Allah, terus dituduhkeun ieu teh ku tapak damelna ayana asma, ayana naon, ayana ngaran gitu. Ari asma teh pan ngarannya, asma teh ngaran naon, timbul ya Qadir atanapi asma Qadirun gitu. Kawasa Allah teh naon ngadamel urang, kawasa
kudrat pan Gusti Allah teh gitu pan. Tah eta contona dina soca urang tiasa ningali rupa bisa nepi ka Gusti Allah. Soca ieu urang ningal diri urang bahwa ieu diri urang teh sanes bisa saha tapi naon tapak damel Gusti Allah dina pas ningali rupa tah eta nepi ka Gusti Allah disebutna gitu. Terus rasa letah urang misalkan naon minum cikopi karasa Gusti amis amat ya kopi, nikmat amat ya kopi. Lamun misalnya teu dipaparinan rasa ya dina letah urang ku Gusti Allah eta urang moal tiasa naon moal tiasa ngarasakeun naon-naon Gusti ieu teh tapak damel salira Gusti. Tah kitu. Salamet eta teh patekadan kitu teh. Patekadan nekadkeun sagala perkara ti Gusti Allah. Da Allah mah muhitun bi jami'il makhlukot. Ngurus ngawengku ngaliputan kana sadayana makhluk Allah taala teh. Sing kade. Jadi berarti urang teh teu tiasa naon-naon keur kuat dikuatkeun ku Gusti Allah. Keur naon keur daek didaekeun ku Allah. Matakan Ari Arifin billah mah atanapi jami anu tos nyaho ka Gusti Allah dina perkara ningali kana takdir anu teu sapagodos jeung urang hatena nyaksi kana sifat jalal Allah. Terus misalkan dina takdir anu sapagodos anu sakayang urang nikmat lah bahasana kitu nya tah nyaksi ieu hate teh jamalna Gusti Allah tanda bagirna Allah taala ka urang gitu. Tahnya ieu sauran kasauran Kiai Musoni jalmi nu kitu anu kudu dijadikeun sobat teh nya nyaeta jalmi anu ngahudangkeun hatena jeung nuduhkeun ka urang teh nyaeta nuduhkeun ka Allah taala boh dina obrolan boh dina tingkah laku boh dina patekadanana. Matakan bener ari jalmi mah tergantung kana pergaulanana nya tergantung kana pergaulanana. Contoh we kieu walaupun urang misalkan jiwa naon bahasana tingkatanana tingkatan hina lah misalkan naon teu berpangkat teu berkilat teu bertingkat urang misalkan ieu tapi karena babarengan jeung nu mulia taruhlah misalkan jeung para ulama besar gitunya sok coba orang apakah orang abreng-abrenganana gitu rombonganana atau napi orang teh supirna bahasana gitu da pasti eta teh naon dibagiakeun mah dihormat mah hampir sami sareng naon sareng anu berpangkatna. Matakan jalmi mah tergantung naon tergantung ririungan tergantung kana tongkronganana gitu pannya. Tukang minyak wangi karena orang bergaul jeung tukang minyak wangi sok sanajan orang lain tukang minyak wangi tapi kabawa seungitna gitu. Contohna we dina misalkan kulit embe kulit doma pan kulit doma teh hina misalkan digular-guler diteunana ge di luar tapi eta kulit domba jadi berharga lamun eta kulit domba dijadikeun jilid dina Al-Qur'an disusuhun diciciumnya eta kulit domba jadikeun mulia tu geuningan tergantung jalmi mah ririunganana tergantung jalmi mah kumpulanana. Matakan saur Kiai Musonif ulah riri jengan anjeun jeung jalma-jalma anu teu ngahudangkeun atanapi jeung teu nuduhkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kade ieu pepeujeuh ti Musonif. Terus bi alla yakuna kana yen kabuktian naon haluhu tingkah nas itu siman wa himmatuhu jeung himmah nasiman eta muta'alliqatan nu cumantel billahi ka Gusti Allah. Tingkahna teh teu ta'alluq atanapi teu gumantung ka Gusti Allah. Mana atuh anu ta'alluqna ka Allah teh ieu tina sora, tina rupa, tina rasa eta sadayana ta'alluq ka Gusti Allah. Da Allah mah nya eta pangeran anu ditaatan ku makhluk.
sadayana perkara sadayana makhluk teh taat ka Allah, sadayana taat ka ilah. Kumaha contohna taat ka Allah? Saur Allah ku anjeun, hei peuting datang anjeun. Saur peuting teh, mangga Gusti abdi dongkap. Deur peuting tadi mah beurang. Saur Allah Ta'ala, hei kijaen kubrak anjeun ke alam dunia, aya anjeun di alam dunia, mangga enggi Gusti. Da Gusti teh salira teh pangeran abdi. Abdi kedah tumut ka salira Gusti. Saur Gusti, abdi dina dinten Senin, dina dinten Salasa, dina dinten Rebo jeung sajabana kedah gelar ke alam dunia. Abdi gelar Gusti ke alam dunia. Tuh. Jadi sadayana makhluk mah taat ka Gusti Allah. Sadayana makhluk gumantung ka Gusti Allah. Sadayana perkara atanapi mungkin wujud sadaya ge ta'alluq ka Gusti Allah. Singkat eta gitu. Lamun aya jalmi henteu mawa kadinya gitu, henteu mamawa obrolan seperti kitu, ngelingan seperti kitu, singkat deh. Ulah di deketan, ulah naon, ulah di sobatan, ulah rerejengan. Cek Kiai Musanif ya. Bisa percaya tinggal we kita benar gitu. Tah tingkahna henteu ta'alluq teu cumantel ka Gusti Allah kitunya. Wama qaluhu jeung ucapan itu siman eta laya dulu tenuduhkeun itu makol alaihi ka Gusti Allah. Jeung obrolan teh teu matak nuduhkeun ka Gusti Allah. Dina obrolan teh naon? Duit. Obrolan kitu we, juki gitu. Warjuk nih gitu. Kitu we dina obrolan teh. Untung we. Henteu aya suganan aya obrolan anu matak eling ka Gusti Allah. Apa atanapi obrolan anu matak naon ngajak tapakur ka Gusti Allah teu aya saperti kitu. Singkat deh. Wa in kana sanajan kabuktian si iman eta minal ubadi tireng-rengan abdin Allah. Tireng-rengan jalma tukang ibadah walaupun pan beda aya naon aya anu tukang ibadah tapi dohir tapi batinna wawuh ka Gusti Allah, ma'rifat ka Gusti Allah, caang teh eta jalmina tuh sanajan tukang ibadah nepikeun ka bisa naon tarangna hideung bahasana kan gitu. Bakating kulobah sujud gitu. Singkat deh. Wajuhadi jeung reng-rengan anu zuhud kabeh atanapi tukang tapa sok sanajan kitu jalmana. Tapi misalkan tematak ngajak eling ka Gusti Allah, bahkan ngajak poho, majak goplah ka Gusti Allah, kurang ulah di deketan. Pasoh batu mangka ari rerejengan nasiman lil muridi kasih murid. Tuh, eta manhi dicarek. Anha tina itu sohbah. Dicarek tina sosobatan oge jeung jalma kitu teh. Lamun anjeun dina makom muridin tapi ieu mah nya dina makom muridin. Non makom muridin teh nyaeta jalma hatena aya cita-cita ibadahna hayang nepi ka Gusti Allah. Tah kitu. Eta makom muridin. Ulah nyobat jeung nu kitu cenah lamun urang keur aya dina makom muridin. Jeung nyobat ulah. Biholapi sohbatiman beda deui jeung ngarejeungna jalma yan haduka nu ngahudangkeun ka anjeun naon haluhu tingkahna itu man anu matak narik sumanget pikeun anjeun tingkahna kana zikir daek kana inget ka Gusti Allah daek lain loba liar tapi loba zikir daek gitu ngajak eling ka Gusti Allah ngabahas teh hayo we obrolan teh naon tapakur ka Gusti Allah mikir bari jeung eling ka Gusti Allah. Aya misalkan jalma nu kos kitu waya dulu ka jeung nuduhkeun ka anjeun alallahi ka Gusti Allah naon maqaluhu ucapan itu man. Nuduhkeun anjeun tina ucapanana tina rupa bisa nepi ka Gusti Allah, tina sora bisa nepi ka Gusti Allah, tina rasa oge bisa nepi ka Gusti Allah. Tuh nya eta anu pantes di deketan mah karena eta anu bakal ngajalankeun urang nepi ka Gusti Allah sehingga selamat di dunia jeung di akhirat mah. Karena naon? Karena jalurna dina kaallahan. Kaallahan. Kaallahan.
pan secara umum teh Allah Allah we hayu hantem Allah Allahan bae cenah kitu singka adenya singka deh matakan majelis majelis ilmi anu ngabahas tentang ilmu kapangeranan ilmu katauhidan eta tepikeun nguatkeun keimanan karena maksudna iman teh tauhid itu kan syaratna iman teh kedah tauhid matakan penting ilmu tauhid dibahas kitunya nuduhkeun tah jalma aya nu nuduhkeun tina ucapanna teh tina ningali kana rupa jadi nepi ka Gusti Allah tina ngarasa ieu keur urang barang dahar tina nepi ka Gusti Allah tina matak ngadangu nepi ka Gusti Allah kitu Pak tah sapertos kitu misalkan Allahu Akbar dina keur salat eta teh jadi tuduh bahwa Allah teh eta teh anu agung Allah teh pan Allahu Akbar Sunda namanya Allah anu agung eta Sundana Allah anu agung lamun bahasa Indonesia mah Allah maha besar Arabna Allahu Akbar tah lamun bisa nuduhkeun ka urang sapertos kitu singkade tapi di mana-mana keur urang takbiratul ihram ngan hanya sekedar maca Allahu Akbar doang tapi hate henteu nyaksi kana akbarna Allah tuh pentingna mangjana salat dohir salat batin teh penting karena eta teh dohir jeung batin syaratna eta teh bakal ibadah urang ditarima ku Allah lamun ibadah urang ditarima berarti moalna lamun berarti naon ibadah urang nepi ngaran barang nepi ka Gusti Allah berarti ieu teh dohir jeung batin urang teh kudu naon kudu nyaksi bahwa urang ieu teh keur ibadah ka Gusti Allah di mana misalkan Allahu Akbar pan Allahu Akbar terjemahna Allah maha besar atanapi nyunda nama Allah anu agung eta mah terjemah tapi kuduna ieu hate kudu nyaksi kana akbarna Allah karaos akbarna Allah karaos henteu Allahu Akbar eta bahasa Arab ari Allah anu agung eta tina Sunda nah tapi kudu nyaho ka Allah teh anu agung ieu hate teh kumaha naonna misalkan naonna atuh ieu teh Allah teh nu agung teh agung afalna agung sifatna agung zatna akbar afalna akbar sifatna akbar zatna contohna weh akbar afalna padamelanana tapak damelna akbarna luar biasa kumaha pan ieu teh ye urang masing-masing beda gerakannya aya abdi sapertos kieu kitu tuh beda gerakan ieu teh afalna Allah tuh dina jangka sawaktu dina satu tempat afal teh berbeda nya ieu teh asar apal Allah ieu teh tapak damel Allah pan urang gerak digerakkeun usik diusikkeun cicing dicicingkeun ku Gusti Allah ayeuna nu ningali ieu sacibureum kalong pan beda-beda aya nu keur sare aya nu keur nongkrong aya nu keur udud aya nu keur ngopi pan beda-beda tah eta akbar Allah tong jauh-jauh ningali we dina ieu dina diri urang ieu dina diri urang akbar Allah ti mimiti urang tanu tadina eueuh terus gubrag ka alam dunia aya leutik heula orok teh engke teh ngagedean eta teh di eta ku Allah eta teh ti leutik ngagedean eta apal Allah ngagedean urang jadi naon dewasa eta apal Allah robah-robahan tah geus dewasa urang teh geus kolot tah eta teh robah-robahan eta ku Allah dina diri urang encan dina diri anu lain anu sejen dina diri naon keluarga orang tuh geningan benernya akbar Allah mah cacak-cacak eta teh ngebahas perkara naon perkara gerakan manusia perkara gelarna manusia kalam dunia tah eta akbar Allah afal Allah teh akbar masya Allah Allah nu nyiptakeun sakabeh makhluk ngurus sakabeh makhluk Allah teh hal tina palbah kitu teh misalkan naon urang teh hate ngabelesat oh afal Allah indiroz di makhluk pan kitu eueuh eta teh urang asalna terus maju jadi aya leutik maju jadi gede kan kitunya
budak maju jadi dewasa, dewasa maju jadi kolot, tak eta teh apal Allah. Apal Allah. Poek maju jadi caang, tadi berang ayeuna mah peuting, apal Allah eta. Tapak damel Gusti Allah. Bodoh misalkan urang awal henteu nyaho, teu aya ka nyaho, teu aya ka bisa kana sifat-sifatan Gusti Allah. Ayeuna jadi ramyang-ramyang bisa, jadi eumul-eumul nyaho gitu nya. Tah eta teh apal Allah singkade. Nya eta akbar apal Allah teh. Tah eta teh matakan ari ilmu tauhid mah lain ngan saukur naon, lain ngan saukur naon apal hungkul. Cenah kuring mah apal cenah dah kitu mah. Pimpirana ge sifat-sifat di Allah anu 20 apal kuring mah. Ilmu tauhid mah singkade ilmu anu bangsa kolbiah, ilmu anu bangsa batiniah. Naon hasilna? Karena ilmu tauhid mah ilmu patekadan. Ngaran ilmu patekadan berarti karasa henteu gitu. Karasa henteu ieu hate teh, karasa henteu ieu ruhani teh bahwa urang teh tapak damel Allah. Karasa henteu nalika urang dipaparinan rizki tadi berang teh ieu teh rizki ti Gusti Allah. Karasa henteu ayeuna urang sehat teh, urang naon? Nanti bahasana urang panjang umur tepikeun ka ayeuna teh ieu teh paparinan Gusti Allah. Ta eta bapak teh kadang ngarasa. Bab tauhid masa pertos kitu. Da ditarimana ku naon? Ditarimana ku bangsa kolbiah, ku bangsa hate, ku batinia. Itu berarti lain ngan saukur naon? Lain ngan saukur hafalan ilmu tauhid. Tahnya pan eta teh sadayana oge apal Gusti Allah. Da tadi ge disebutkeun dala biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi. Allah nuduhkeun ku tapak damelna. Sabenerna mah ku ayana urang oge geus katingali ayana Gusti Allah. Tah eta mah masih kene dasar. Kalebetna kapungkur tos dijelaskeun masih kene poe kana nyaho ka Allah teh naon dikaitkeun heula kuno barang nu aya. Ayana urang teh ieu teh karena ayana Gusti Allah kan kitu heula nya. Hate supaya nepi ka Gusti Allah teh belajar kitu. Naon sababna cenah aya Allah teh aya pan ieu uing aya damelna. Sok padahal mah ari arifin mah henteu geus teu aya naon henteu geus teu aya cukang lantarana. Geus teu make dalil urang nu mata katingali ku mata kepala urang. Kulantaran Allah aya isa kabeh makhluk. Kulantaran Allah aya kuring bisa diuk gitu. Kulantaran Allah aya kuring tiasa minum kopi. Kulantaran Allah aya kuring dipaparinan rezeki. Kulantaran Allah aya kuring teh ayeuna teh naon panjang umur, masih dibere panjang umur. Kulantaran Allah aya masih diberi kesehatan. Tah eta teh sehat teh lain nu urang. Gitu. Bisa teh lain nu urang. Terus deui cager teh lain nu urang. Tapi sadayana anu Gusti Allah tah nandakeun Allah teh aya. Allah teh wujud dan dina katerangan oge dala biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi. Allah nuduhkeun ku tapak damelna pan urang teh ieu teh gubrak ka alam dunya nyipna diciptakeun teh urang teh ka alam dunya jeung usi-usina ieu teh urang nan sasatoan tumbuh-tumbuhan jeung sausi-usina alam dunya ieu teh tapak damel Gusti Allah kitunya. Ieu teh urang teh ku anjeuna bahwa naon nuduhkeun bahwa anjeuna teh aya Allah teh aya. Mata kan sering dibahas pikeun naon ieu teh dibahas pikeun supaya ningkatkeun keyakinan bahwa yakin Allah teh aya. Ieu teh kendah dipaham
supaya nimbulkeun keyakinan, supaya nimbulkeun naon, nimbulkeun tekad anu kuat bahwa bener ngarasa lain barang cenah cek batur Allah teh akbar, lain barang cenah cek batur cek katerangan dina kitab Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim, lain cenah cek ustad Allah teh anu maha welas tur maha asih, tapi karasa ku urang sorangan tak eta anu alus nama kuduna teh kitu. Naon sababna dina keur ngalaksanakeun ibadahna oge bahasa ucapan karena Allah teh lain ngan saukur cek ustad, lain ngan saukur cek dina kitab. Ibadah teh kudu karena Allah, ieu teh karena Allah teh kumaha urang kudu ngarasa karena ku Allah urang didaekeun salat Isya, karena ku Allah urang dibisakeun salat Isya, karena ku Allah urang ditiasakeun hadir di majelis taklim, tah kudu karasa ieu teh ku urang kitu. Jadi naon kawasana Allah lain cek batur, ayana Allah teh lain cek dina kitab, wujudna Allah teh lain cek katerangan, tapi karasa dina manah urang bahwa ieu urang teh aya diayakeun ku Allah Ta'ala, keur bisa dibisakeun ku Allah, keur ngiceup dikicupkeun ku Gusti Allah, keur gerak digerakkeun ku Gusti Allah, keur cicing dicicingkeun ku Gusti Allah. Lamun misalkan patekadan eta urang geus sampurna keyakinan urang, tah eta teh geus lain deui tawakal, tapi anu disebutna tafwid urang teh. Beda ya antara tawakal jeung tafwid. Upami tawakal mah bersandar nyarande, tawakal mah upami tafwid mah pasrah sumerah, mangga Gusti bade dihideungkeun, bade dibeureumkeun ku masalira Gusti. Matakan cekolot baheula hirup lir ibarat wayang, usik malikna ku dalang anu teu wasa teu beunang beureum hideung ku matangan. Pan kitu. Tapi memang ari dalam mah luar biasanya. Kamari teh arek eta wayangna anu jahat, arek anu nu bageun, arek anu jore, arek anu ganteng, arek anu geulis. Setiap arek manggung teh ku dalang teh dilapan heula nya. Ditatap, diusap, cetna aya anu pudar saeutik dicet deui supaya naon, supaya bengeran. Tuh dalang cacak-cacak kasih dorna, si dorna udah tetap diusap. Tapi nih kelakuan sifat nasi dorna luar biasa. Pinaon pika ciceubeunana, tapi ku dalang mah ditetap diusap. Tah eta ge urang teh langkung ti kitu. Allah Ta'ala saleresna mah timbul naon? Timbul ngagaduhan sifat anu kamil, sifat kamalna Allah, sifat sampurnana Allah. Ngan memang kelirna beda-beda kahanap. Naon sababna? Sabab eta sifat kamalna Allah kabagi dua. Hiji naon? Rohmaniyah, anu kadua naon? Rohmaniyah ye sifat jalal jeung sifat kamal. Rohmaniyah rububiyah. Tina rohmaniyah timbul sifat jamal, tina rububiyah timbul sifat jalal. Tapi eta sadayana ge bersumberna tina sifat kamalna Gusti Allah, tina sampurnana Gusti Allah. Berarti urang ngawang-wang bahasana hate ngabelesat Allah teh tingkahna naon anu indira afalna ka urang sae sadayana oge. Arek urang keur isuk, arek keur beurang, arek keur sore, eta timbul tinu sae sadayana oge, berarti sae. Dohiriyah urang rugi, dohiriyah urang teu boga duit, dohiriyah urang misalkan gering, tapi eta timbul tina sifat naon? Sifat saena Allah, gindingna Gusti Allah. Upami dina eta perkara urang bisa balik ka Gusti Allah, dina perkara eta urang diasakeun sobar ku Gusti Allah. Tah eta langkung saena sapertos kitu. Ya, ieu teh kedah paham sapertos kieu teh supaya naon nimbulkeun keyakinan urang, supaya naon sampurna yakin ulang ka Gusti Allah. Al judi anu bageur Allah teh, wal yatoi jeung anu mere allazi Allah teh zat syahidan
anu nuduhkeun anu saperti nyaksian Allah teh eta allazi sahidat biwujubi wujudihi tah Allah teh zat anu nuduhkeun kalawan wajib wujudna zat Gusti Allah. Kumaha wajib wujudna zat Gusti Allah? Urang ieu aya ka alam dunia berarti wajib ngabutuhkeun kanu ngayakeun tah allazi al-judi wal itoi allazi syahidat biwujubi wujudihi. Allah teh zat anu nuduhkeun kalawan wajib wujudna zat Gusti Allah. Bager Allah dituduhkeun ku wajib wujudna Gusti Allah. Atanapi Allah wajib nuduhkeun wajib wujudna Allah. Mana dalil wajib wujudna Allah? Wujubut tiqoril kainah kulliha ilaih. Eta dalilna. Wajib mikabutuhna sakabeh pirang-pirang makhluk teh ka Gusti Allah. Wajib ieu teh urang butuh ka Gusti Allah. Naon sabab? Sabab keur urang bisa wajib urang teh anu aya anu ngabisakeun urang. Keur urang untung, keur urang dagang berarti wajib ka Allah eta dagang teh naon ngabutuhkeun kanu ngayakeun untung. Gitu. Allah nuduhkeun kana yen Allah teh wajib aya. Jadi urang teh geus dituduhkeun ku Allah supaya urang teh nyebutkeun Allah teh aya. Sing emut ya kudu dituturkeun nya ruhanina. Ieu rada pambaliut bahasana lamun misalkan urang teu nuturkeun ti awal. Pabaliut sebenarnya mah wujub tiqoril kainah kuliha ilaih wajib mikabutuhna sakabeh pirang-pirang makhluk ka Gusti Allah. lamun teu ruhani teu nuturkeun naon nya itu maksudna ban kitu nya. Naon sih maksudna? Ye, wajibna urang mikabutuh ka Gusti Allah, wajib urang teh mikabutuh ka Gusti Allah. Singamut supaya ieu kanyahoan ieu. Naon sababna si urang teh wajib mikabutuh ka Gusti Allah? Da urang mah naon nyata urang mah keur bisa asa urang we nu bisa. Keur pinter asa urang we nu pinter, keur boga asa urang we nu boga. Tah sing horeng dalilna sapertos kitu, wajib urang mikabutuh ka Gusti Allah. Pan urang memeh aya teh butuh kanu ngayakeun. Butuh pannya keur eueuh aya berarti urang teh butuh ka Allah kanu ngayakeun. Lalaunan ieu supaya paham. Butuh berarti pan urang mah terang tadina pan eueuh heula ayeuna jadi aya. Berarti ayeuna urang aya teh butuh kanu ngayakeun. Sing kade. Berarti nu ngayakeun teh kudu aya eta teh nya. Anu ngayakeun urang teh berarti kudu aya. Lamun teu aya mah moal bisa moal kawasaeun ngayakeun urang. Berarti Allah teh aya. Nu ngayakeun teh nyaeta Gusti Allah. Tah dina eta ge tah karasa teu Allah aya. Karasa teu Allah wujud. Urang eueuh ayeuna jadi aya berarti keur urang aya teh ngabutuhkeun ka Allah anu ngayakeun. Karasa teu Allah aya dina perkara urang aya di dunia oge. Jadi tos ka hati sabenerna mah ku diri urang oge Allah teh aya. Allah teh wujud. Ayana urang teh ka hati kana ayana Allah. Aya ieu urang, aya Allah teh berarti. Lamun eueuh berarti urang moal aya. Kitu bahasana. Naon sababna urang aya teh kudu naon? Urang aya teh ngabutuhkeun kanu ngayakeun. Tukang dagang butuh dagangna teh butuh naon? Butuh kanu ngayakeun untung dina dagang. Tukang tani butuh kanu ngayakeun naon nya disebutna panen mucekil gitu. Bengkel sarua butuh kanu ngayakeun order gitu. Pan nu ngayakeun order saha pan alo pan meureunnan. Aik online sarua. Arek dina pagawean di kantor sarua gitu. Butuh kanu ngayakeun dina ta perkara. Nya
berarti makhluk atanapi urang teh butuh wajib butuhna kanu wujud karena ayana wujud Gusti Allah. Tuh otak tukang dagang keuntung teh bisa nepi ka Gusti Allah karena naon dina hate patekadan ieu kuring teh mibutuh ka Allah ka anu ngayakeun untung dina kuring dagang. Matakan dina keur isuk netepikeun ka sorona teh hate teh cuman teh we ka Allah. Naon sababna? Sabab butuh ka Allah. Teu aya anu tiasa ngayakeun untung kecuali Gusti Allah. Dina hate teh mentayang we kitu. Matakan keyakinanana. Matakan dina bab keimanan oge kan beda-beda. Beda-beda firqah pan kamari teh disebutkeun naon? Iman ilmu yakin, iman ainul yakin, iman hakul yakin. Tah berarti dina perkara eta oge beda-beda. Beda firqah. Ngan lamun teu dibiasakeun urang moal naik-naik. Lamun keyakinan urang ka Gusti Allah teu dibiasakeun sehari-hari moal naik. Karena naon? Karena pan meureun aya bahasa kolot baheula mah sok disebut naon? Urang ngalalanyahan heula. Ngalalanyahan berangkat ke pasar. Hate teh hayu we hate teh lelebah sina eling ka Gusti Allah. Ieu teh di keur pasar teh da moal aya hiji perkara pun anu bisa nguntungkeun kuring gitu. Anu berarti anu nguntungkeun kuring teh ngan ukur Allah. Berarti ieu teh urang teh hate teh paham ngan Allah hungkul anu bisa ngayakeun untung. Tingkahna berarti naon? Tingkahna dina kadituna sanges nekadkeun santas nyaksi urang berarti ucap tekad jeung lampahna urang dijaga supaya naon? Supaya kenging ridho Allah gitu bahasana. Tingkahna kumaha? Nimbang teu urang gitu. Terus naon? Teu ngabohong kanu meuli. Cenah ieu mah cenah amis. Henteu kitu. Naon sababna? Sabab ieu hate tos nyaksi bahwa kuring teh butuh ka Allah kanu ngayakeun untung kitu. Nya dina perkara eta oge kanyahoan sebenarnya nama Allah teh aya. Sok coba. Mun tukang dagang eta nepi keur untung ge nepi ka Gusti Allah maka pertingkahna teh resep kana naon? Resep kanu nguntungkeun. Resepna teh lain kana untung tapi resepna ka Allah anu maparinan untung. Tuh antukna resep ka Gusti Allah kedina untung ge eta tukang dagang nepi ka Allah. Usul eta teh disebutna usul ka Gusti Allah. Lamun ieu misalkan tukang dagang ieu ngabahasan tukang dagang we maksudna teh sok dilarapkeun kana sejen. Misalkan ke di pasar gitu, ke di sekolah gitu, ke di bengkel gitu, ke ojek online gitu, ke di kantor. Kamu kemana wae ta? Ke di kantor eta gitu, kumaha we? Tah lamun misalkan tukang dagang teu nyaksi ka Allah bahwa kuring teh wajib butuhna ka Gusti Allah. Lamun teu nyaksi kitu hate bersandarna karena dagangan, hate antukna hasil dina dagang nate nyaeta untung nate teu nekadkeun ieu teh hate teh teu ngarasa bahwa ieu teh kuring diuntungkeun ku Gusti Allah. Kumaha antukna? Antukna mah kuring tiasa untung teh karena kuring mah pinter dina dagang. Jadi di aku dina untungna ge kuring nu bisa. Kuring nu kawasa, kuring eta teh sagala kuring. Eta sok naon bedana jeung si korun? Ayo. Saruanya jeung si korun. Kumaha si korun baheula? Si korun matak beunghar tik si korun teh innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya sebab sayapnya pintar tik si korun teh. Anda tidak kaya seperti saya sebab Anda bodoh. Tuh nekadkeun si korun mah beungharna manehna teh lain ladang naon, lain tapak damel Allah, lain amapat dipaparin ku Gusti Allah. Ieu mah kana kuring we pinter. Anu antukna sombong.
sombong antukna kuring pang pinterna kuring pang kayana kuring pang bisana gitu jadi kibir adigung-adigungnya aing pinter matak aing membenghar cek si korun itu ayeuna mah malarat ari misalkan ari maneh mah malarat berarti bodoh maneh teh henteu kos kuring jadi di aku si korun mah ladang manehna gitu tuh naon bedana jeung si korun lamun urang pateka dan henteu kadinya tah lamun jelema nu kitu ngaranna hatena poek da anu caang mah moal kitu caangna teh kanu nguntungkeun caangna teh kanu maparinan rizki caangna teh kanu nyehatkeun caangna teh kanu ngabisakeun saha eta teh Gusti Allah tah lamun anu caang mah kitu sok sanajan tengah poe ereng-ereng oge langit lenglang beurang tapi hate henteu ningali kana afal Allah henteu ningali kana sifat atanapi asma jeung sifat Allah eta kaya poe eta teh leuwih ti tengah peuting tuh jadi batian dina dagangna oge geus naon geus kapanggih geus naon geus nepi ka Gusti Allah geus bisa ningali kana naon kana afal asma jeung sifat nudat Gusti Allah ke dina dagang untung eta teh ke dina pagawean menang hasilna eta teh geus manggihan Gusti Allah so butuhna ieu berarti butuh dalil eta teh lamun pas dina perkara urang menang rezeki teh dituduhkeun eta anu maparin rezeki teh Gusti Allah dalil eta teh naon dalil nuduhkeun Allah teh aya butuhna untung teh ngabutuhkeun kanu ngayakeun berarti wajib butuhna untung teh ka Gusti Allah tah eta teh urang jeung untung teh disebutna kainah naon urang teh kainah butuh kanu ngayakeun ayana urang butuh kanu ngayakeun kainat etanya butuh urang teh kanu ngayakeun menang urang misalkan artos taruh sekian ieu teh artos teh butuh kanu ngayakeun artos kainat gitu dina perkara eta ge hate nepi untung memehna teh naon eueuh heula terus ayeuna jadi aya nu nguntungkeunana eta teh nu nguntungkeunna teh berarti Gusti Allah berarti untung teh ngabutuhkeun kanu ngayakeun untung tah eta dalil disebutna dina pas urang untung oge bisa mendakan naon afal asma Gusti Allah nepi eta disebutna hatena ka Gusti Allah terus diantakuna kana yen kabuktian naon himmatuhu himmahna itu siman muta'alliqatan anu cumantel billahi ka Gusti Allah kudu aya ieu sosobatan urang ka hiji jalma anu cita-citana teh eta gumantung atanapi ta'alluq ka Gusti Allah ngajakna teh menuju ka Allah we eta jelema teh kuduna teh kitu sosobatanana murtafiatan anu leungit cumantelna anil makhlukina ti makhluk kabeh tuh teangan jalan nepi ka makhluk leungit cenah geuning teangan jalan nepikeun ka makhluk leungit kumaha ieu anu kawasa teh Allah makhluk mah teu kawasa kitu bahasana anu berkehendak teh Allah makhluk mah teu bisa sakayangna gitu bisa teh anu bisa teh Allah da urang keur bisa teh dibisakeun jadi teangan jalmi atanapi teangan sosobatan anu bisa nuduhkeun bahwa tepikeun ieu teh hate teh di naon makhluk teh dina hate teh leungit ieu cek musanif teh kitu bahasana murtafiatan anu leungit cumantelna anil makhlukina ti makhluk kabeh teangan jalan nepikeun ka makhluk leungit teangan jalma atanapi sosobatan mah kudu jeung jelema anu bisa nuduhkeun jalan nepikeun ka makhluk eueuh dina hate kitu nya ieu pesan musannifna kitu tuh
ke daek urang teh didaekeun berarti lain daek urang. Eueuh urangna ngan aya Allah hungkul anu ngadaekeun urang. Tuh, eta ditepikeun anu nepikeun teh nyata rasa urang. Anu bahasa keren mah kan sok disebut sir teh kitu. Rasa dibisakeun kana teh ka dituna teh, rasa diayakeun, rasa dipaparinkeun, rasa dilempangkeun, rasa dicicingkeun, rasa dipanjang umurkeun. Allah gitu. Tang kita timbul rasa gitu. Karena naon? Karena leungit makhluk di dina hate. Tateangan mah cenah jalma atau napi sobat atau napi guru teh sapertos kitu. Layal ja'u teu nyaluuhna itu siman fil hawa ijihi dina nuduhkeun pangabutuhna siman ilallahi ta'ala anging ka Gusti Allah teu ngandelkeun eta jalma teh teu tatagenan dina pangabutuhna anging ka Gusti Allah teangan jalmi sapertos kitu wala yatawakkulu jeung teu tawakal siman fi umurihi dina pirang-pirang urusan itu siman illa alaihi angin ka Gusti Allah subhanahu maha bersih zat Allah wa ta'ala sareng maha luhur zat Allah teu tawakal teu bersandar teu nyarande dina sakabeh urusanana kecuali ka Gusti Allah eta jalma sebatas kitu boro-boro ke dina cicingna oge si jelema teh cacak-cacak keur usahana oge tawakalna ge ka Gusti Allah keur usaha cacak-cacak keur usaha eta hate bersandarna ka Gusti Allah. Keur cicing oge bersandarna ka Gusti Allah. Cacak-cacak pagawean bersandar ka Gusti Allah. Cacak-cacak aya pagawean oge bersandarna ka Gusti Allah. Tah teangan mah jalmi nu kitu cenah. Qad sapoto maka gugur saha annasu manusa min ainihi tina paningalina itu siman. Eueuh jelema teh dina hatena teh. Eueuh tina panempo jelema dina hatena geus teu ningali jelema geus kitu teh tuluy lempang ieu hate urang ka saha ka Gusti Allah pan jelema teh taatnya ka ilah ya kan kitu patekadanana sadayana makhluk mumkinul wujud taat ka ilah kan gitu anu ditaatan sakabeh makhluk teh saha ilah anu ditaatan sakabeh di masrik dubikeun ka maghrib saha ilah tah katingali we ilahna eueuh makhlukna kitu anu ditaatan sakabeh makhluk taat tangan mah jalmi anu ngelingan sapertos kitu nuduhkeun sapertos kitu palayaro maka teu ningali itu si mandoron kana madarat atanapi kana kamadaratan teu ningali bahwa di jelema teh aya kamadaratan jadi anu nimbulkeun naon nu ngayakeun kamadaratan teh secara hakikiah lain makhluk gitu la anu nimbulkeun naon wala naf'an jeung teu ningali kana manfaat anu masihan manfaat teh Allah lain makhluk gitu ningalina teh karena dina hatena geus eueuh makhluk ngan aya Allah hungkul wasakotot jeung gugur naon nafsahu dirina itu siman tuh eueuh nafsuna oge eueuh eta jalemana oge eueuh dirina oge dina hatena min ainihi tina paningalan itu siman eueuh eta dirina oge eueuh batur eueuh jelema dina dirina dina hatena teu katempo dina hatena teh bahwa dirina aya kumaha ayeuna supaya nempo diri eueuh yeuh supaya hate eueuh makhluk oh maksudna urang teh kadituna teh ningalina kana kawasana Allah lain kawasa urang pan eueuh makhluk jadina teh dina keur kawasa urang eueuh lain urang nu kawasa tapi urang dikawasakeun ku Allah tapan eta urang belajar ngeuweuhkeun naon ngeuweuhkeun makhluk ngan aya Allah hungkul dina patekadan urang eueuh kabisa urang mah ngan Allah hungkul anu aya nyatana anu ngawasakeun saha nu ngawasakeun urang teh Gusti Allah anu ngabisakeun urang teh Gusti Allah tah belajar pembelajaran diisuk tepikeun ka peuting terus we kitu jadi ieu teh hate teh jadi terbiasa teu ningali makhluk terbiasana ningali ka Gusti
Allah. Lain ningali jungkerengnya sing kade, lain ningali naon jisim da Allah mah naon mukhalafatul hawadis sing kade eta beda jeung makhluk nu alanyar prokuteng sarua jeung di dieunana jeung ciptaanana. Maksud teh matakan kan tadi teh dala wujudihi tuh Allah teh nuduhkeun kana ayana Allah teh naon aya tapak damelna. Pan ari zat mah ngagaduhan padamelan, zat mah ngagaduhan sifat jeung asma, zat mah ngagaduhan naon? Ngagaduhan apal asma jeung sifat. Tah urang teh ningali kana tapak damel, ningali kana apal Allah, ningali kana sifatna Gusti Allah. Tah maksud teh kitu. Jadi euweuhkeun dina hate makhluk ngan aya Allahum hukul. Kedengnya urang tamatkeun ieu. Pala yusyahidu maka tenyaksi itu siman laha kana itu nafsu. Pahlan kana boga pagawean tuh. Wala takdi jeung teu nyumponan itu siman laha kana itu nafsah haddon kana bagian nafsu. Hatena teh teu nyaksi kana diri, na kana boga pagawean. Teu aya fungsi naon-naon, fungsina teh mahlu duhur we eta teh atawa tahayu. Jadi tekadna teh kitu. Lamun ieu hate geus eueuh makhluk jadi timbul patekadan makhluk duhur urang teh kahiji eta anu kadua tahayu. Naon makhluk duhur teh nyaeta ngarasa urang teh tempat tembongna padamelan Gusti Allah. Tempat tembongna sifat Allah urang teh geuningan, maka kadituna geuning urang teh naon diurus dijaga ku zat Gusti Allah ternyata. Dan ngabogaan keyakinan afal asma jeung sifat teh moal patebih tina zat. Tuh makhluk duhur. Tahayu kumaha? Tahayu teh nyaeta bersedia tahayu mah. Bersedia, siap sedia eta tahayu. Pikeun naon? Pikeun berjalanna takdir Gusti Allah. Tuh dina dirina anu tembong dina dirina tahayu. Bersedia. Sing inget orang dengan ukur bisa ngarencana Allah anu nakdirkeunana. Kumaha dalilna? Al insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia hanya bisa ngarencana disebutna kasab teh ikhtiar teh. Tuh Allah kadituna anu naon? Nakdirkeunna. Rencana manusia kadang akurnya, kadang naon coba, kadang teu akur. Sareng kersana Gusti Allah. Tah pamijalmi na hatena tos nepi ka Gusti Allah mah nepi ka ngarencana hiji perkara teh tos disiapkeun hasilna tina eta perkara. Tos disiapkeun dina eta rencana teh resiko kumaha bae oge dina eta rencana teh tos siap. Maksudna akur atawa henteu akur jeung rencana maka takdir Allah ditarima na kalayan ridho. Ta eta anu disebutna tahayu. Berarti urang kudu boga patekadan ieu urang teh makhluk duhur, tempat tembongna padamelan Allah, tempat tembongna sifat Gusti Allah, terus diberi ku urang naon ngangge rasa tahayu, siap bersedia berjalan takdir Gusti Allah. Wa yakunu jeung kabuktian itu siman fi jami'i a'malihi dina sakabeh pirang-pirang amalna itu siman eta jarian anu berjalan ala muqtadi syar'i netepan kana pamerdihna syara. Tingkahna teh sakumaha pamerdih syara we eta jelema teh ta eta anu kudu di rejengan mah, kudu jadikeun sobat mah, kudu ngajadikeun guru mah. Nyaeta naon? Ngalaksanakeun parentah Allah tur ngajauhan anu ku Allah dilarang. Eta min ghairi ibtorin tina henteu gagabah wala tapritin jeung tegesna henteu gagabah. Hati-hati teh tingkahna teh eta jelema teh. Tingkah lakuna, ucap jeung tekadna teh hati-hati. Kira-kira na ieu pagawean kuring teh ieu teh pagawean anu dipikari da ku Gusti Allah teh nya. Kita teu gagabah. Kitu. Tah tandana jalma anu teu gagabah teh kitu. Hati-hati.
Wahadihi tah ari ieu perkara eta sifatil arifina sifatna jalma anu makrifat kabeh. Oh, jalma anu tos kenal ka Allah mah kitu nya. Billahi taala ka Gusti Allah taala. Tah anu karitu cenah anu tos ditutur dia sifat-sifatanana anu ditaatan tadi teh anu tandana jalma anu makrifat ka Gusti Allah teh eta tanda-tandana. Anu makhluk luhur, anu tahayu, eta teh tanda-tanda jalma anu makrifat eta teh. Arifin billah eta. Artina kumaha anu kenal ka Allah. Da jalma anu teu kenal ka Allah moal bisa tahayu, moal bisa naon, moal bisa makhluk luhur. Moal nembong, moal bisa ningali karena sifat Allah, moal bisa ningali karena apang Allah. Pasohbatuman mangka ari ngarejengan jalma. Hadihi anu ieu eta haluhu tingkah naman wa in qolat sanajan saeutik naon ibadatuhu ibadah nasiman wanafa wanawapiluhu jeung pirang-pirang pasunatanana ma eta makmurun anu diparentah naon biha itu sohbah lil muridi pikeun si murid tuh geuningan kudu sosobatan mah sapertos sifat-sifatan sapertos kitu tadi cenah ge keur muridin mah neangan pisobateun teh sapertos anu tos ditutur tadi nyaeta jalma anu tingkahna nuduhkeun ka Gusti Allah anu terus anu matak narik sumanget ka Gusti Allah obrolan natena obrolan hatena teh obrolan ucapan teh aya makna dina yakin ngajak yakin ka Gusti Allah tah keur makom muridin mah nyaeta anu hayang nepi ka Gusti Allah kudu jeung nu kitu nyoba teh kudu jeung nu kitu ngaguru teh kuring malah cenah lain murid lain makom muridin ieu kajenah atuh kan tenanan pan ieu mah kan kitabna jeung muridinnya tenanan lain makom muridin mah gitu eksobatan jeung nana ge liannaha karana sanyanana itu sohbah eta jalibat narik likulli faidatin kana saban-saban faedah kana saban-saban kagunaan narik atanapi berguna sosobatan sarang sapertos kitu mah sosobatan teh tina tukang poho ka Allah anu tadina kitu terus dielingan maka jadi eling ka Gusti Allah tina anu asalna poe kate kana aturan geus sosobatan atanapi geus ngaguru sareng jalma anu sapertos tadi urang teh jadi naon jadi maka jadi caang ya hate kan aturan asana poek hate teh karena aturan Allah caang karena terus caang naoge kan boga aturan saha ka Allah caang na hate tah kitu anu bisa naon aya nimbulkeun kapaedahan nimbulkeun fungsi nimbulkeun kagunaan asana hate teh poek jadi caang diniatin nu bangsa agama wadun yawiyatin nu bangsa dunya idi tobu karana watak eta yasruku maling itu tobu minat tobu tina watak deui tuh jadina di mana-mana urang nuturkeun atanapi ngaguru ka atanapi sosobatan misalkan kan biasa sok urang sok nuturkeun watakna nya sok nuturkeun tingkah lakuna sok nuturkeun ucapanana gendeuh nya kitu nya misalkan ya guru urang sok nyarios kieu kadang-kadang urang teh sok nuturkeun saperti kitu nya ucapan misalkan dina obrolan oge jeung lain terus na tingkah lakuna watakna teh apalagi tingkah hatena pan urang mencoba untuk naon untuk seperti sarua sareng aranjeuna gitu sareng para guru watak guruna teh tingkah hatena teh mandangan ka Allah we hungkul dina sagala perkara maka watak muridna oge anu nuturkeun bakal saperti guruna teu pan ieu tah idi tabu karena watak eta yasruku maling itu tabu minat tabu minat tabi tina watak deui jadi kumaha watak guruna kahandap lagi gitu jadi muridna teh nuturkeun berarti kadituna guruna wusul murid ge insyaallah usul diusulkan ku Allah karena naon nuturkeun watak guru bi kholapiman beda deui jeung jalma lam yakun nu teu kabuktian itu si iman eta ala hadzal wasbi netepan kana ieu sifatan tah beda deui jeung jelema anu henteu sosobatan jeung naon jeung anu tos ditutur tadi
jeung jami-jami anu sifatan-sifatana sapertos tadi wakana maka tah kabuktian naon sya'nuhu kalakuan itu siman eta almu amalatad dohirota kana pirang-pirang pagawean anu dohir lagoiro henteu salian muamalah dohirotan jeung bukti eta kalakuan si jalma teh ngan kalunan kalakuan nate kalakuan bangsa dohir geningannya lamun teu sosobatan jeung anu sifatan-sifatan anu tadi buktinya percayana kan nemrak lah gitu jadi kadituna sok kapitnah kuno barang nu misti katingali ku rugi ih heula ieu teh rugi teh ulah wakan naon ulah waka sedih kan gitu nya gitu kan gurang sok gitu ya di mana keur urang pilar heula urang waka ceurik dina pilara pandi aya naon aya kabungah dina pilara lamun bisa mangihkeunana matakan ahli Allah mah ningali na teh lain kana surah tapi ningali kana makna dibalik surah kitu nya pala faidata maka teu taya guna cenah geuning maka taya gunana fi sohbatihi dina sosobatanana atanapi ngarejeungan itu siman anu kitu anu sifatana kalakuan bangsa dohir anu teu cumantel ka Gusti Allah maka eta eueuh guna eueuh paedahna pikeun disobatana oge sumala yahlu tuluy henteu kosong teu eureun-eureun siman imma ayyakuna kumahayan kabuktian siman mislaka eta misil anjeun nah tuluy we eta jelema teh teu eureun-eureun seperti kituna kitu henteu nyusun teh sosobatan lah teh sosobatan jeung jami-jami anu naon anu sifatan anu tos ditutur tadi pala yahsilu maka henteu hasil laka ka anjeun min sohbatihi tina rerejeunganna goit tina rerejeunganana itu siman naon dorurun kamadaratan tah anu sabang saurang mah ayeuna misilkeun satata ieu urang teh satata maksudnya tingkatan makom misalkan sakolana sarua ieu urang teh keur ngajina sarua saguru kan batana kan gitu kanyahona sarua kamampuan ruhanina sarua gitu kumaha dia dijelaskeun kumaha sosobatan jeung nu kareu kieu gitu nya sosobatan jeung nu kieu sarua ngabogaan cita-cita gitu cita-cita ibadah nah hayang musul hayang nepi ka Gusti Allah atanapi naon hayang nepi dina pertingkahanana tingkah hatena ka Gusti Allah dina saban perkara mun kitu mah cenah teu matak madarat saur Kiai Musonib teh naon min sohbatihi tina rerejeunganana itu siman naon dorurun ka mandaratan teu matak jadi madarat lamun satata mah sosobatan ge maksudna satata teh sarua lah sarua tujuan sarua cita-cita gitu sarua pangabisana tah eta teu matak jadi mandarat naon sosobatanana tapi na ye wa imma ayyakuna kumahayan kabuktian eta dunaka kasahandapeun anjeun wahwa ari itu man eta mah perkara asyaru isyarah ilaihi ka itu mah bikaulihi kalawan dawuhan musonib nyobatan sareng sahanapeun bahaya sosobatan sareng saka naon nya bahasa sahanapeun makom hah wah jangan di kelas sosobatan tuh sosobatan jeung bahaya lah sahanapeun lah bahaya maksudnya teh nya bahasan meureun tapi meureunnya ieu misalkan orang meureun tapi makom muridin taralah gitu meureun gitu meureun terus orang sosobatan jeung abidin tapi bahaya tinggal beuna dina ieu mah dina caretanna bisa terpercaya sosobatan ngadeukeut ngaguru ngarerejeung sohbah teh ngarerejeung ngadeukeut nah nyobat sareng sahandapeun taon jeung muridin jeung abidin eta bahaya terus kumaha nyobat sareng saluhureun oge bahaya maksudna saluhureun kumaha saluhureun
nanti poekna lah gitu orang misalkan muridin gitu oge nu teu sipatanana anu terus tadi ditutur maksudna dina tingkatan saluhureun teh dina ibadah mah jelema teh rajin ibadah yeuh rajin ibadahna teh tapi teu matak naon teu matak ngajak jalan balik ka Gusti Allah pan dina tingkatna saluhureun nya taruhlah misalkan ya orang biasa lah taruh lain pangkat ustad lain parangkat kiai lah kitunya eta saluhureun bahaya disebutna naon karena memang tidak aya himmah misalkan dina makom muridin sok sanajan tadi teh akan sok sanajan getol ibadah sok sanajan rajin segala macam dina perkara ibadahna tapi teu ngajak ieu hate balik ka Gusti Allah henteu boga rasa ieu teh qudrat iradah Gusti Allah gitu henteu tajali apal asma sifat lah bahasana gitu tah eta bahaya oge tanu kitu teh saperti naon saperti sifatan anu tos ditutur tadi henteu saperti kitu we tah kitunya teu matak nuduhkeun teu matak ngahudangkeun teu matak tajali teu matak tahayu jeung makhluk luhur eta bahaya pokona sosobatan jeung kitu nya eta jalma anu nuduhkeun ka anjeun ka Allah anu teu ngahudangkeun anjeun ka Allah dina ucapanana dina tingkahna kitu ta sosobatan jeung nu kitu mah teu bahaya bahkan dianjurkan anu saluhureun ya anu saluhureun tina muridin berarti sa wasilin aita wasilin teh kan arifin ibtida awal-awalna arek marifat arifin nah sosobatan jeung nu saluhureun tapi mah saluhureun makomnya makom misalkan muridin kaluhurna jadi wasilin saluhureun makom ieu matak nuduhkeun ka anjeun ka Allah jeung ngahudangkeun anjeun ka Allah dina ucapanana tah eta sosobatan jeung nu kitu mah teu bahaya bahkan dianjurkan sok sanajan misalkan ayeuna aya nu sahanapeun oge sok sanajan kitu nya maksudna sahanapeun urang lah gitu cita-citana tapi ngajak kehalusan mah ngajak nuduhkeun ngahudangkeun ka Gusti Allah teu bahaya gitu komo saluhureun ieu teh komo saluhureun eta teh dianjurkan ku Kiai Musannif mah kitu nya dianjurkan jadi kesimpulanana dina hikmah anu ka-44 mah sing horeng teh Kiai Musannif teh memberikan pesan Syekh Ibnu Athaillah memberikan pesan bahwa la tashab malayan haduka haluhu walayaduluka alallahi maqaluhu ulah ngarejeung anjeun ulah sosobatan anjeun ulah ngaguru anjeun ka jalma anu teu ngahudangkeun ka anjeun anu teu ngageuingkeun ka anjeun haluhu kana tingkahna anjeun walaya dulu ka jeung teu nuduhkeun ka anjeun ka Gusti Allah paham kana afal asma jeung sifat Gusti Allah tah ulah urang rerejeungan jeung jalmi-jalmi anu kitu soalna bakalan ngaruksak kana himmahna urang atanapi cita-citana urang hayang usul ka Gusti Allah atupan barenan urang nya kahayang nage pancaang na hate terus rerejeungan jeung jalma anu poek hate atuh makin poek hate urangnya tatuir hari usulna kitunya tah mudah-mudahan urang sadayana ieu teh da memang sarua satata samakom insyaallah samakomnya insyaallah samakom satu tujuan satu cita-cita mudah-mudahan ieu urang ku Allah Ta'ala diistiqomahkeun gitu diistiqomahkeun himmah urang cita-cita urang jeung urang teh dikersakeun ku Allah dikersakeun tiasa wusul bebarengan khususna ieu di keluarga besar majelis tajalli terus urang diraksa diistiqomahkeun dijaga ku Gusti Allah dina naon dina uhwahna
ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, sehingga ngajantankeun wasilah urang tiasa kumpul ngariung mungkin di ditu di alam kalanggengan dina kaayaan aya dina ridho Gusti Allah. Hapunten anu kasuhun bilih seueur naon lepatna seueur logatanana anu teu sapagodos sareng para jamaah sadayana nyuhunkeun hapunten eta samata-mata timbul tina kabodohan ti bisi abdi. Itu saumpamina aya laresna ieu samata-mata padol ti Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sing ngajantenkeun ilmu napikeun urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wajada. Wal ali wal ashabi man qad wajada. Sahmat sinareng salam mugi tetep salamina. Rahmat sinareng salam mugi tetep salamina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wa salimna minal afati wal balwa. Wa salimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba. Tina pancabaya sinareng cocoba.